Halo guys, ayeuna urang teh beres Jumatan guys. Coba baik aing ada Jumatan atuh. Aya saeutik informasi guys, jangan lupa ieu naon subrek YouTube urang pokona mah wayahna taronton YouTube urang nya. Pokona mah like and comment and subscribe pokona mah yes tinggali we nya. Langsung tinggali kana caritana. Oke guys, oke gaskeun pokona mah gaskeun. Madang, iya bayar hutang ente euy. Naon ieu? Kopi atuh, kopi Purnama. Mantap. Wah, enak orang ngabeledak wah kopi nagenan. Ieu jadi gitu gelasan jadi tuna. Di gelasan itu nanti langsung atau mah. Iya, ngeunah geuning teh. Ngeunah atuh pasti ngeunah nama. Oh, kana hutang. Oh, atuh kopina. Ngeunah kumaha atuh meureun beak. Iya, utang Mang Jek teh kan 50.000 ka Mang Adang kemarin teh. Ka ieu dibayar Madang. Aduh, nuhun Mang Jek. Tah kitu atuh kana hutang teh bayar. Heuh, nuhun atuh nya. Heeh, sami-sami Madang. Tapi Madang, urang teh pinjem deui euy. Aya perlu pinjem deui 100. Minjem deui. Aduh, 100 mah eueuh. Aya lagi meureun tadi yo. 50 palinganan. 50 aya ge. 100 mah. Heeh, nya geus bae atuh. Berarti Mang Adang utang ka urang 50 nya. Heeh, 50 deui. Heeh, Mang Jek. Berarti urang hutang 50 deui. Engke mun geus boga dibayar. Oh, ona tong lila Mang Adang. Heeh. Oh, nuhun ya. Heeh, Jek. Urang lieur euy, boga hutang jadi urang boga hutang ka Mang Jek nya. Oh, malah jadi buka hutang ke Bang Jack 50. Tadi pinjam 100 kakak dibayar 50. Heeh atuh. Bukan urang boga dibayar 50 deui mah. Enak Mang Jek. Kan kieu Mang Jek teh nya ieu teh diborongkeun euy lauk teh Madang geus galede. Tah ku Mang Adang teh ngabedakeun dae urang diburuhan. Ayeuna urang geus ka warung heula ek beli rokok jeung kopi jeung roti keur buruhna Mang Adang. Sia teh Mang Adang daek teh. Siap dilaksanakan pokona mah. Heuh nya omat urang ge ka warung heula beli rokok jeung kopi keur Mang Adang. Ah. Madang geus bedakeun teh. Yo ukur Mang Jek yo. Nanti saat-saat aing mah kumaha gitu nya. Aing mah. Barang, sieu teh erek saat kumaha? Di tawuran kitu mah. Tapi kalau barangku ya sieu teh ngebedakeun lauk mah kuluwungna lahan, maksudna teh kuluwungna. Adang, Hendra, gimana kopi ya? Wah, ya udah siapa? Wah, Panas kan? kopi we, kopi naon ya? Ya udah lah jarum coklat we. Aduh, udah. Ieu mah kopi mahal. Tong doy. Lain mahal iya, eta teh kopi Purnama. Enak, nu kitu Kopi di mah mana ya? Di mana? Banjaran eta produksi Banjaran, nu kitu mah geus aya. Kapan kieu teh kudu make gelas sama kitu nya teh praktis. Kamu jeung keur barang gawe kieu teh. Aing di warung teh kopi biasa we aduh. Gelas parupus we aing kieu mah tah. Irit moal kudu gegero. Simpel ke mah langsung teh kulucurkeun cai. Heeh. Kocekeun langsung inum. Coba nangeunan teh seueur kana beuteung teh nih. Yo mal teretis kopi nang kieu. Salah ini red. Betul lah orang iya lah. Rek mandi lah sekedeng ya. Sok. Ya nuhun kopina ya. Aduh. Wah, ngeunah yang bener asaan euy. Wah, benar. Cenghar yang bener jadi cenghar kopi teh euy. Ngeunah kopi teh asli ya mah. Ngeunah. Mantap euy. Aduh, pak lagi deui ya aing semangat gawe. Langsung gawe deui. Ulah Langsung gawe gawe kopi, deui. kopi. Langsung sok gawe deui sok. Buat. Buat aing. Ayo acan euy. Nah, ieu tah. Dulu eta ranjay apa kumaha? Maneh teh boleh? Oh, Mang Jek, kenalan nitip ka urangnya. Hayang ngumpul ieu ya. Merasa kedeng lo. Nagoanya sakedeng nitip ka Dek. Ieu jauh balik deui. Hah? Aduh. Wagah euy. Aya Mang Jek ti raha? Ti tadi
Aduh. Nuhun ya jauh masih tungguan hayang teh sok. Bisi hayang. Cau mang ade ya teh. Oh, nu urang. Oh, beta tuh hiji. Sok atuh ieu nuhun ya jeung meuli rokok. Aduh lios padahal. Geus lah ulah. Yang piatoheun wae. Anu bawa ieu teh ya. Ka Cinoto deh. Kau balik deh. Duit benang 70. Si keburu ayah, si Adang lah. Alah. Tahu nak mana ya Allah geuningan. Telepon aya Mang Jack, kumaha gitu? Mang Jack. Cong urang.